Pusing jadi teh. Gimana ya? Kopi doang. Tapi masih mending lah. Iya rokok bungkusnya doang. Kemana? Duit lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan. Tumben sih, Pi. Biasa ka dieu. Yang bosen we di mau baturna. Tak main ieu wae. Lah, mau ini sa? Lah, nu boga imah lah. Luar teh nyadian tamu. Tapi eta bangunna sia siga anu pusing gitu. Nyata gitu. Hayang udah gitu boga. Waduh. Ke mana nyangan duit kita? Nah, ulah pusing-pusing enak mah. Aing buka ide. Ide naon sih? Ulah yang nyawa pokoknya mah aing jeung aing. Hidup maling. Sia mau ka maling-maling dosa maling mah. Dosa ke menjelma mana nyahun Pi. Nyawa sih. Yang pokoknya mah sia ngilu jeung aing ayeuna. Berarti halal ya? Halal. Ayo, Let's go. Kopina Uyup lah. ayo. Ke mana sih, Pi? Geus, pokoknya mah Wan, sia ngilu jeung aing. Ngilu sih, aing mah sieuna sia ngajak maling. Astagfirullahaladzim, dosa maling mah. Dosa ge aing kanyahoan. Mau teu kanyawan? Nya rezeki. Nah. Tuh. Ai hansip tuh keur meunang umbul-umbul. Oh, hansip. Ayo sebutkeun we. Masang umbul-umbul. Geus eta pi duitan. Aya tuh. Hal gitu. Sorak-sorak bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Merdeka. Buset. Tuh bensia. Keren ya Pak Hansip. Aja lo naik keur naon ku sia? Nya masang bendera tuh. Pan isukan teh 17 Agustusan. Oh, suan teh anu hajat. Beungeut sia nu hajat. Nyebarina bendera na belangki. Wah, teu nyaho sia. Ieu bendera belang. Merah putih pangluhurna nu handapna sejen warna-warnina. Aya ucap paribasa, berbeda suku kita tetap satu jua. Kajenting urang berbeda-beda suku kita satu bangsa. Bangsa Indonesia merdeka. Merdeka. Itu semangat 45. Bener Pansip. Tapi ngomong-ngomong Pansip kieu. Urang jeung si Iwan arek minta sumbangan. Buset sia. Awak kan ora kene rek minta sumbangan, cuma naon sia? Ini baunya. Bau kabel. Bau kabel. Tah, Oh, tahu. kadang ngelap Pansip ya. Kieu urang arek minta sumbangan saker 17 Agustusan. Nah, Oh, berarti sumbangan jaker Agustusan. Nya Pansip. Wan aing sumbangan naon sia? Menang orang minta sumbangan, cuman kade aing ngemeseun. Ulah disalahgunakeun. Oh, Sebab tujuan orang minta sumbangan jaker non 17 Agustusan merayakan kemerdekaan Indonesia anu ka 75. Basip. Bener? Bener. Yang Gus Pansip.
Hari gua pansip di izinan mah, orang rek neangan kardusanya. Man, kalau gede-gede itu mah karena siap. Bagus, ayo, Wan. Ayo, ayo. Ya wae kita ngora ayeuna. Pun bae lah. Nu penting mah semangat 45. Merdeka. Halus oke pi. Ide sih. Ya, aing teh cemerlang. Tapi kan neangan kardusnya di mana ya? Nah, Kebeneran ya. kayak kar. Rezeki banget emang heeh. Gas ayo, cokot. Let's go. Kebaretawan. Lumayan. Nah, Kemana lagi mau kardus? si Udin. Kemana pi? Beneran aing amplop si Udin. Kemana mana? Tuh, aing aya perintah di Pansip ya. Suruh neangan sumbangan. Banget. Oh, Ayo. geus. Si Udin teh neangan sumbangan heuh. Ya bener. Bener sih dia. Ambil teh. Tere. Ayo. Pokoknya ke geus menang loba. Hadap ka aing. Siap lah. Bener nya? Bener. Dari keluar terusna. Sekarang yuk. Sorangan. Bagus nang bari itu nang keluarga. Siap lah. Kan urang aing mah tinggal kali santai. Ya. Tidak aing cemerlang kan. Ngopi lah. Betul. Macet aja siang ngilu jeung aing. Resep. Oh. Bisa ngawarung ieu minum es. Tinggal nungguan duit datang. Bener bisa. Tapi gila oke si Udin ya. Mungkin mainnya ke neangan semua warga supaya duitnya loba. Bener. Semakin lebat semakin baik. Eta pinter. Nah, tuh. Si Udin. Tuh, teh, loba aing yang kesumbangan yo. Bagus deh. Hitung deh. Yo Din, siapa ceng yo? Set. Tuh nun matnya. Bagus ya nunnya. Nun mat di kantongannya. Yang ini saya nama tuh. Balik ya Din. Balik. Oh, 6. Tuh nanti balik lagi. Oh, sok. Ayo keperluan di mah. Julanya, orangnya. Iya nak. Oh, bawa dia. Oh, sok dibersia. Tol. Belon ya. Belon. Udah tadi. Wah, gitu Iwan ya menang baru si Udin. Kira-kira apaan sih teh? Bang Ansip bego moal. Tenang we, usah naik. Aya meureun seutik mah. Es we guys, siapa ya? Nah, baik. Naon? Itu. Naon sih? Pansip. Bagi-bagi duit eta loba duit naon? Pansip. Duit sumbangan Pansip. Naon? Duit sumbangan. Oh, Pansip. Buset sia. Duit sumbangan dibagi-bagikeun. Apa cek sia cenah jaker ngarayakeun Agustusan. Nah dibagi-bagikeun pribadi sia. Yo, denge. Pansip. Cepan cek aja tadi ngomong. Ulah dipakai pribadi. Namun jaker ngarayakeun hari ulang tahun Republik Indonesia anu 475 karena itu ulang untuk kebersamaan merayakan hari kemerdekaan. Yo, denge, kusaria budak. Belajarlah untuk sukses di usia muda supaya ketika tua nanti tidak payah lagi untuk mengejar kesuksesan karena sudah berjaya. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75. Merdeka! Merdeka Pansip. Nah, ke saya nama kieu isukan arek ngarayakeun upacara kemerdekaan. Oh iya. Dengan urang siap-siap ayo.
siap. Ngilu jeung aing. Gas, itu kan aing. Siap, Pansip. Rapat dan barisan. Maksud Pansip rapat yang aing, lain si Hansip. Kadieu, kadieu. Kadieu sia. Sia mah. Rapat dan barisan. Siap. Langkah tegak maju. Jalan. Merdeka. 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 Merdeka.